Allah wakbar naon eta ti luhur ngarawas wae ngajak mutlin henteu ieu mah lain ngajak gelut dah tenang us mah urang keur nyari beuteung keur leuleus pasti eta ku ilmu urangnya ilmu naos teh ieu mah urang leuleus gara-gara daang rujak. Caritakeun si Gatot Kaca dibere ilmu ku si Cepot, tapi si Gatot Kaca masih bingungan ilmuna bisa atau henteu. Urang dibere ilmu deui ku si Cepot, biar dia bere ilmu wae urang teh. Tapi urang masih bingung ya. Eta ilmu bisa atau henteu? Kadang-kadang si Cepot teh sok waduh, sok bener budak eta teh aneh dah. Urang teh mun waduh sieun di bejaan nu gelo deui. Kumaha nya carana nya? Urang ngajaran terbang ti luhur jeung nyobaan ilmuna jeung nyeri mangsana. Kalungkur tiba-tiba si Rahwana kebenaran keur nyeri beuteung. Nyeri beuteung Gusti, beres makan ketuak jak Gusti, nyeri beuteung. Teuing cabena baraha sigana mah 100 baraha kitu sigana mah. Nyeri beuteung ti kaleuleus, bibir panas. Beuteung nyeri, bali nyeri beuteung. Gatot Kaca ningali ti luhur kabeneran aya si Rahwana di handap. Si Rahwana ya si kajaran ajar leuleus berlearning eta si Rahwana keur leuleus. Benar nuhun cepot benar bae Musti. Nah ilmu leuleus hongkol deui euy. Coba cek ke handap. Jadi beuteung. Sigana mah cabena ieu teh 100 leuwih ieu teh. Allah wakbar naon eta ti luhur ngarawas wae ngajak mutlin. Henteu ieu mah lain ngajak gelut dah tenang. Us mah urang keur nyari beuteung keur leuleus. Pasti eta ku ilmu urangnya ilmu naos teh ieu mah urang leuleus gara-gara daang rujak. Waduh ya bener ieu mah leuleus gara-gara daang rujak tadi. Urang tadi kan ngilmu mana emang teu beunang naon urang mah nyeri beuteung gara-gara ngarujak. Jadi leuleus. Cepot deui ku si Cepot. Awas sia Cepot. Aing balasan aing tingali sia. Gelo sugan. Kunaon eta si Gatot Kaca? Kunaon si eta teh? Si Gatot Kaca gelo sugan. Emang da negara Amarta teh garelo. Jadi beuteung deui ieu. Nyeri beuteung deui ieu. Leuleus. Leuleus.